tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaitu namah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh sabab maneh jeung kaula jajadianna keneh jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat teu kolot teu budak teu miskin teu kaya tah ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya wis kena dihimpin nasti kersah yang widi dawala anu parantos ngagoloh-goroh ti corona aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia unirahangan dika dawala anjeun jalma anu tetua jeung teu dosa memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa sabab moal kapanggih asli na lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab keagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan kabeh hartina aktif kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan saolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging tulang patepung di jeung tulang getih patepung di jeung getih urat patepung di jeung urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang merbangun lilir ia merbangun kaya ngimpen sare sakedapan aduh di mana ieu teh di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh
Nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngamuk kastori kieu nya lisah mana ieu lisah beda alam minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda kayak tadi kakuping ku abdi teh ieu teh di akhirat geuning dunya keneh akhiratna beda sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barzah alam malakut jeung sajabana hei seueur geuning alam teh nya saha panjenengan teh ngaran kaula sumuhun tunggal ulan tunggal tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaitu namah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh sabab maneh jeung kaula jajadianana keneh jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana sanajan maneh menang kapeurih tapi karasana ayeuna ti ayeuna kahareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh bakal tentrem jeung ayem ngandek nanyakeun heula dawala ke geuning uninga ka ngaran abdi memang apa dupi salira teh kumaha pencak kakina ya jeung abdi maneh teh boga bapa abdi teh gaduh bapa saha nya Semar tah Semar teh boga bapa Semar teh kagungan Rama kaula Ruben lain Ruben kaula ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal bapakna Semar jadi kaula ka maneh teh incu Gusti ieu teh aki abdi alah ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut nya sabab kaula geus beda alam geuning di ditu mah anom wae da di ditu mah eueuh nini-nini eueuh aki-aki rekep deng-deng papak sarua di alam mana di alam katunggalan oh jadi ditunggalkeun mah teu aya nini-nini teu aya aki-aki hartina rekep deng-deng papak sarua kabeh pada tunggal makhlukna tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna maneh ulah wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna hei jero ieu dalam kaum
jadi tunggal keneh itu tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna panggih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhung nu mawi ku abdi bakal dihampura aduh nuhun dawala ujian maneh ku sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kan tenan kulan nanging saha pengacara na abdi teh da puguh naon atuh nu kudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya pengacarana mohon keun we kaula aki maneh menjadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat naon advokat teh geuning sok dijus apuket tama atawa nu hajat panginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat alpukah eta mah atuh nya tong heureuy aki mati isah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung kulan mung kedah kumaha ngarengsekeunana keuneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara salangkatangtosanana maneh kudu ngalalakon ayeuna rengsekeun ieu pasoalan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon pe ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cing kasepe sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin kan tenan bener muhun pereumkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tunggal Watak wantos sakidu batu sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempereng koneng nu recah ya sesekar ningwang
sah kieu sesekar ning wancaka aya gilang gumilang dawala alah abdi ya sabak awak maneh yang nepi ka ginding kieu ya aing tuh make karemong aduh eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak ieu abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentos ku mengi lain asma batu kieu mah asma teh ngaran jenengan oh sumuhun atuh tos dawala sutisna ngewa atanapi Abdal adawala Abu Bakar nya eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun kinten-kintenna saha atunya Raden Putra Bambang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi Dawala Eko Patrio ulah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat aduh Surya Hartina Cahaya Caang maneh teh sabenerna mah nya ge goreng patut maneh teh teureun ningrat yang kakaranya ho aing mah geuning teureun gedean nya tuh sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe nya ningkat jadi lurah nya sugan kan jadi camat nya lurah Cilangu Pasir Langu genah lamun make eta ngaran saya cekaplan nya cocok tah kitu nanging kumaha ieu abdi tos kieu naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung jalamet lambung aya keur kauntungan sorangan mah ieu mah hayang kauntungan balarea we kauntungan nagara jeung bangsa kaula alus wayahna maneh teh saat sana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate ieu mah supaya eling we jadi doa teh buktina dina gawe manehnya eta pangwarah lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur bakal kaciri lemah na maneh teh jiwa da kedah profesional atuh tah eta sumuhun sae samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo
wah udah ke jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe urang mana urang Pasir Langu lain urang Cimareme lain Batu Jajar lain Gana Soli lain Gana Sasmita lain atanapi Gana Serongeng geus tuh di negara Purbakan sana aya hiji putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nuruban ayeuna teh bapakna eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna tah wayahna elehkeun ku maneh tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel lain putri anakna tah kitu asik yang tersangkanya tayeu bukti kajelema anu sadar kajelema anu sobar kajelema anu tedendam kajelema anu sok ngadoakeun kajalma anu ngadoliman urang buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri gelis ti nagara jig hayang naon maneh di dinya mah sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh Gusti jadi aing boga mio teh nya ulin ka Pasir Langu teh kana mio we berengbeng nya ka jalan-jalana moal unggah palintangan we kitu kana galeng nya parkir motor teh moal dina make tempat parkir moal di mana dina tiang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh jig maneh geura ini sumuhunda atuh sagala rupiah oge kedah sareng ilmuna sepuh naon kedah sareng ilmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sora kieu teh naon nyeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina tikoro piceun dehemkeun aduh sok ngomong kaulah ngomong atuh kaulah tuluikeun kaulah ya entep dina tangkal kai pang dikitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula cukup nuhun geuning loba adek-adek diseueur di antarana Ade Ari Ade Dodi Ade Karsa Ade Rono aya syukur bagja kumbayangan sareng adean deui geus cukup loba teuing maneh teh saya dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan keuna na ka jelema naon
sagala rupa gejeng ilmu nah hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung cing bener susuguhna ka eyang naon atuh nok hayam dawegan cikopi pahit kupat lepet nang tang hujan kupat lepet tang kolentrang tuning jadi aing kabawakeun tang angin maksudnya leras jadi eyang dek manunggal jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sukma ka hidup oh saya mangga sok mepek bayu maneh mepek bayu teh ulah ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polong-pongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu ka manunggalan lebet kana gua sarep bae Atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe. Kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe. Wilujeng ngadangkeun. Hayo. Ieu lana. Dia. Kayak ulah bareng jeung itu Ngeunaan naon ngalamun. Urang ngeureun laguna. Eureun aya ngobrol berakang nama. Dina zaman kiwari naon rupa-rupa cara jelema pikeun ngasut jelema Da eta. Heeh. Kade cing ati-ati urang cing inget kana sejarah setan. Sejarah iblis. Hai kitu eta iblis usul ka pangeran baheula eceukna katerangan Kumaha teh Kang usulna? usul kumaha setan atawa iblis usul ka pangeran heuh ka Allah hayang panjang umur terus satutup dunya dibere ku Allah dibere hayang gagah diidinan hayang ngagoda anak putu Adam diidinan dirinya tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamingpin teu rakyat teu kolot teu budak Teu miskin teu kaya tah ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya tingkatna teu leuwih deui sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis nyaeta nyaritakeun manehna soal kangewa manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugu ta ku anak muridna bahayana teh eta ya bahayana tah bahaya laten teh eta anak murid bakal milu geuleuh ta ka musuh guruna sanajan eta guruna teh salah pasti eta mah heueuh kitu kebeda ti kitu tah ti dieu cing bisa nganalisa naon mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy logika anu mah kudu kaharti ulah wa kasumuhun dawuh cing waspada permana tinggal bisi ngolongan
contoh nama kieu we lah sanajan inung bapa ini tah ngagarong mah ulah digugu sebab disilakan teh sing aya pamilih oh benar teteh pikiran teh heeh dapat benar tah dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kejahatan satuju aka teu berarti aka meureunnya tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu lain kadinya ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kejahatan saha nu becus saha nu bisa saha nu berhasil adik nah sabab itu ngarumpak kodrat jeung irodat hukum alam kieu meureun nah sabab hade jeung goreng parantos kun payakun parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh borokan teh beurang jeung peuting awewe jeung lalaki borokan ai beurang abadi henteu kaselang ku peuting ai peuting abadi henteu kaselang ku beurang ai beurang peuting abadi da eta hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi manusia mau bisa numpes malah lamun boga tekad numpes eta ngaleuweuhan Allah apaan kita berusaha nah kalau kita larinya kepada berusahalah berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti daek ngarona siskamling nah itu berusaha manusia itu berusaha bukan numpes sabab kejahatan moal eueuh siapa yang dunya ngadeg mah ingat kana janji iblis siapa yang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam aya idin ti Allah alah nya nepi ka birinya atuh mikirna kita itu sudah jadi bangsa dewasa ulah kurung batok hirup teh dewasa karena saya sudah menganalisa tentang ta'ud a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai sejauh itu saya menganalisa jadi a'udu itu asa tina kecap a wau dza naon sababna harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau ditukurkeun kana ain pasropa maka syurub a'udu ay akdiru hartina kedewasaan itulah ilmu alat kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia billahi ay bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi idnillah bi aunillah bi teh kalayan kodratna kalayan kersa jeung pangawasana kalayan pitulungna tuh ngadewasakeun Allah ka manusia teh bener pinter aka geuning ngaji udah aing dia tuh percaya nama saprak kulit oh batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut dalil grepek era da tuh terus jauh tinggalin anak mau tapi heueuh pek pikir percaya ieu mah mikiran soheh doib henteu soheh henteu doib ger pasea masih kena ngulukutak tadi ngulukutak ke dirinya atung kene oh benar untungna
paseakeun. Nu matak dewek teh satuju lamun tekad dek numpes kajahatan saha nu bisa. Cing. Paling-paling manusia itu berusaha untuk atau keur ngajauhan kajahatan. Da ayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana, lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge. Moal. Kudu luhur kedudukan ieu mah. Negara dihormat. Urang lalajo we ajabna. Hapan urang meureun ka bawah keuna ajab. Kajauhan Nu matak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing. Ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing. Hareup teuing ka galei, tukang teuing ti jengkang. sigar tengah we. Sigerna siger tengah. Ari hayang salamet. Tapi tetap lamun urang milu kasok kali mama terlibat. Pasti. Ngan dewek meureun boga Allah. Keyakinan ya Kang. Keyakinan. Sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung kanu ngabdi ka anjeunna 5.000 malaikat diturunkeun. Ya, kitu. Ya. Ayeuna masih lain jeung dewek fungsina ge hiburan. Kahijina deui naon? Cikeneh kapan urang teh sasih Rajab mieling diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tidinya vertikal ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh tidinya ka Sidratul Muntaha rop-rop aras nyaeta audensi sareng Allah oleh-oleh ti ditu salat nu 5 waktu. Idanganna teh eta. Ya. Heeh, kahijina deui mapag sasi Siam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya maneh jadi jalma takwa, yuk urang babarengan dina bulan puasa. Tetap di channel Mahesa Mun kuring gering teu naon dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering. Kumaha lamun geringna sabulan gentian sabulan di mana kecageur. Kitu da enteng itu. Kumaha lamun teu ngagentian pijah. Aya jalan. Nu di dahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin. Sapoe lamun 30 poe 30 urangeun. Teu ngaberatkeun agama. Bener eueuh nu berat. Oh, kitu. Tah. Pamungkasna pan urang teh ngahibur heueuh, sok sareng kenek ewang mah. Sagoong sewang mah. Nya. Kapan urang teh tepung jeung dulur-dulur nu aya di dieu. Para inohong, terima kasih kepada Bapak Camat dan stafnya, Bapak Danrami, Bapak Kapolsek, Bapak Kuwu dan stafnya, Bapak RW RT, tetangga-tetangga Bapak Hajat, ya Bapak Hansip, Bapak-bapak keamanan semua yang telah membantu lancarnya hiburan ini. Betul. Jaga. Sok kayaknya segebrek sewang mah. Oh, sok atuh ka itu kuring sok gempeur di sing hareupan lanceuk mah. Heeh, sepeda. Sia mah gempeuran ah. TKP. Makanya tuh. Dek nu tadi deui alus.
sok lah nah kumaha sia we Sokenya uning. sing kanya Deh. Kira-kira mungkin kayaknya. Ibu Hajar anu nyarawan Allah. sadaya ngaturkeun lagu Para nonton. ngaturkeun lagu nyalakeun kawilujengan kasadaya kaum dangu nyalakeun kawilujengan kasadaya kaum pilih serkalapatan hapunten anu kasuhun pilih serkalapatan hapunten anu kasuhun Tong bari ngarokok atuh. Doh. garang bari titenan hop dek kumaha bersatu na hirup Sarombongan gini kan. ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh Geus paburisan. ditinggal dina segi religius Geus aing-aingan. geus aing-aingan padahal pan Sewa tuturkeun. hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula Ya, bener. habluminanas heula Peminanas. Jeung papada urang heula. horizontal heula kakara vertikal Deh, hubungan jeung nu kagungan tama. apan Muhammad oge diisrokeun di mi'rajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur Alasan.
atuh geus karolot jadi teh aya Bapak Dalang Endas aya Bapak Dalang sate Bapak Karsan Karsan Bapak Karsan Yoga Suara eta teh dalang burukan saprofesi jeung urang mang nyerikeun ka aing pasti sarua dalang aing diheureyan ku panayagan jauh-jauh di Jawa Barat ke Jawa Tengah dek hareureuy mah geus jadi gogobrok atuh di daerah Batur kan ada ieu meder di daerah Batur naonan ieu teh sare jeung nemongkeun pada jeung sirikeun teh kalah beuki macet tah singga beleg rumah teh kitu da panayagan mah di mobilan garepe datang di beredahar isuk-isuk gaji gamelan nu aing ka panako nu aing di mana ngajing di panakoanya ya tadi eta bapak protokol bapak kuwu bapak protokol ti bapak hajat kita nikmat iman nikmat Islam ngan ukur jadi seremoni slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron pinuh abong kena ieu dunya panggung sanewara meuni pinuh ku formalitas bungkus pinuh ku kepalsuan betul tidak ada nilai kemurnian mana itu manusia teh ari eusina di parariceun bungkusna di kakelar tak lambang negara dengan ukur di bawah ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Kapan keadilan diturunkan? Nah ayeuna Garuda teh rek megarkeun nogna. atawa rek diseungeun Tuh. Pangna di dewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika Jepang dibom tuh Garuda megarkeun nogna teh pan mararantong urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna aya kamelang Hiroshima Nagasaki aya kamelang perkara lemurna nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa nah ieu teh rek dituna dina etalase unggul rek dipang-pangkeun nya ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh biadab keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul aya nu maling duit negara diantep aya si inu ngageo-geo bujur ribut sarerea aya nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara duit rakyat beak kumanehna diantep apa artinya merdeka can dihanap ayeuna minuman keras ekstasi magadon sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung bangsa urang geus taleler utamana para pemuda anu jadi tulang tongong negara mana lemah untung aya urang kampung Cibenung bisa ngabenung hawa nafsu dewek urang Bandung nu ngabandunganana
Bandungan. Omat ulah parunung. Cing inget kanu agung. Lebaran mah dari sarung. Eta we urang. Tuh. Cing inget nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge. Dipanerikeun. Dari keadilan dan sosial teh Nya. bener. Kitu ceuk aing oge. Ulah ka mana karep. Ieu dina rombongan geus patongong-tongong. Nah, rada Dewek ngiga kenang dijempekeun. Ceuk aing dina segi religius geus kadeuleu al-islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. naon Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna. bener teteh. Geuning bisa leungeun sia ngenang dijempe-jempe nyilakakeun aing. Akang pangmoloto teh Dek dipake dina KTP wungkul teteh Islam teh. bari bener. Lain tah dengekeun. Geuleuh aing. Ngamuk. Dalam mun diukur kitu mah panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan sial. Teu bisa. Teu bisa. Dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum. Buat teu Jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh. Dihakan cacing. buat teuing manehna mah moal aya di dieu mu. Jok. Tapi heueuh. Tong boro panayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang. Akang mah belager we. Dek mawa naon sia ka akhirat lah. Ceuk saha mawa amal. Sakaterangan. Mawa keterangan. Ngagugu teuing sarerea atuh sia teh. Mawa amal jeung anta. Gugu mah hukum. Kumaha hukum teh? Ceuk hukum lako jitu muna puroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup kabeh amal-amalan pegat jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade Eta. Lain mau paeh ninggalkeun belangna gajah paeh manehanana teh gadingna jual ka maung kumaha teh ngomong cai teh ari ngomong hayang paribasa teh ulah diruksa. Maung paeh ninakeun belangna gading. Gajah paeh ninakeun gading, manusia paeh ninakeun jasa. tah kitu Wah, nah atuh. jadi gajah diterapan gading ku maung belangna jasana manusia Lain. Mana teu bisa-bisa. kalah leuwih hancur gitu ku aing mah nya aduh ampun Gading gajah dia akan mah. tah jadi resep sia mah lamun ngararaco teh Heeh benar kan. pek pikir Jadi nina tinggalkeun amal picontoeun balarea nu bakal datang teuneun di haneuleum sieum geusan sampeureun tunda di hanjuang siang geusan alaeun alay. contona para pahlawan urang toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan nagara jeung bangsa heh getih dipake nyebor ibu pertiwi keur karahayuan anak inci urang moal bisa kumpul kieu tanpa merdeka Merdeka. tuh tingali tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur
tetenger nu hempak di Taman Pahlawan, lain tu tunggul tempat pamunyungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun berjuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji. Karya nu nyata. Marukana mangul bedil wungkul meureun. Bari teh teu boga gaji. Aya tanah kosong, pelakan, cengek, leunca, Terong, surawung, terong. Berjuang kene. kacang bulu. Ulah diantep leuweung gunul sok ku sararea pelakan. Di tanah saha we keun we hasilna mah kudu bogana. Asal mihape tong dituaran sabab kulobana tatangkalan, kulobana tutuwuhan bakal ngadatangkeun sumber cai. Properti of Mahesa The Family. Lain urang wungkul manuk oge kudu merdeka. Ari kasebut merdeka mah kitu. Mana manuk ayeuna beak da. Beak. Hayang ningali manyar teh hese. Ngalah belut disetrum diportas. Naon merdeka na. Manuk dibedilan. Dibedilan. Nya Benar kan? Jadi berarti teh merdeka manusia. gitu. Urang oge. Sinya ka negara Benar kan? sok geura Isra Mi'raj kenya. Nah kumaha da eta mah? Oh nabi ai itu mah global ti dunya nepi ka akhirat atuh urang mah Isra Mi'raj urang kumaha? leletikan we leletikan heulaan pindah tina laku lampah salah kanu bener Tina cedit kan? panen pare menang saton hak fakir miskin sakinta geuwat bagikeun Ari hayang salamet merejeki urang. hayang salamet mah jeung hayang digentian mah da keur urang-urang keneh sabenerna mah teh Aya hak batin. nya Bener tekan. mun deuk diguguh henteu sabodo teuing da Allah mah moal rugi lamun urang teu ibadah. Allah moal untung lamun urang daek ibadah da anu bakal rugi jeung untung teh urang kene urang Kene. gitu nya yo momoni mumul ngenangan aing Balik deui eta teh akang teh bener teh. ieu bapa hajat teh dina raraga neuneun ka deudeuh nu nakanya ka putrana anu ditikahkeun pangna kikian teh ngonang urang jauh-jauh ti Bandung di dieu ge loba dalang Eta oge bener. Pakaulan ieu teh. pe Pakaulan ieu teh. heug prioritaskeun ieu bapa hajat teh pautim bejana cenah usahana di Kalimantan Di Kalimantan Kang. Burukan we. tuh cing salamet Amin. mana-mana ge usaha mah Batur mah di luar negeri nggak usah. Usaha mah di mana? sok mudah-mudahan jodohna ieu panganten teh sing anu awal nu akhir Lupa totos bener. sing dugi ka pakotrek itu Nu kahit. sing gampang ibadahna Amin. Sugan jodoh teh. saroleh jeung solehah turunanana Amin. gitu. Mugi-mugi jodoh teh nu kahiji jeung nu kadua beres ya. Anu icalan ayeuna tuh nu dagang baso nu dagang martabak ieu Bapak Utim secara tidak langsung malam ini ikut mukakeun lapangan kerja Ibadah teh. ibadah kene sabaraha urang nu milu hirup Yang maraban anak pemajikan. teu karasa tah ibadah nya Ibadah gede teh kan. oh tukang ojek payu meureun ka dinu rek lalajo teh meureun loba tukang ojek nu mayar ojek Nganter ke nu uleman teh burukan teh. loba nu untung Seueur. Seueur. canti nu parkir Tidu parkir rupi-rupi. wah tah ai daek nyaring peuting mah pan deet rezeki deh Kumaha deetna di akang. deet rezeki teh teu kudu melak pa urang dieu memelak cau pan ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan dewek mah sapeuting ka ala
pare non je eta terong aduh menitikan babaturan urang dideketkeun rezeki tah dumatak urang di mana-mana urang sareng sena salat isya terus bakti heula memeh kulem bebeja heula nya benar bismika Allahumma ahya wa amut karelak sare titipkeun heula sare tengah peuting lilir jam 12 kejebur mandi tuluy tahajud rekes 4 rakaat tambahan 3 rakaat 11 lah sanggeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui asma anjeunna ngontek frekuensi mana nurek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rahman Rohim Jabar Qahar Malik Kudus Rojak Latif Kholik sami bae kontek asal apa frekuensina sarurus we lebah-lebahna aya nu teu dijabah teh nyahoan gelombang eueuh arahna maksud eta sidik ka itu mah maha suci polos ieu meder diimplik-implikan ditarget ngadoa ditarget atuh puguh we lieur maksudna ditarget teh kumaha ditarget teh cing Gusti tengah peuting teh cing Gusti abdi teh kabeli motor atuh hirup teh tah eta ditarget kumaha lamun Allah rek merebus bener ya ulah ditarget kumaha itu we atuh kumaha nu rek mere urang mah ngagungkeun terus ngabdi nya leres Numatak cenah geuningan di imah ulah aya patung. eta teh heueuh akang Lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moal daekeun datang. pakaning Da sieun ku patung. di mah urang Patung nu mana? maksud akang patung nu mana atuh Apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan? Raja tauhid teh. oh eta teh Baheula dina zaman Raja Namrud. Ai Raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranana teh. pangerana Pan di dinya mimiti hujah. wah kumaha kan Eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim. tuh Patung leutik nepi ka patung rada meujeuna. Peletrak dipek-prekan. Atuh puguh sararemplak. Anu semplak irungna, anu semplak ceulina, leungeuna urangnya mah anu semplak leungeuna. Panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena. raja patung Pan isuk-isuk ribut. Nu ngajaga patung reuwaseun. doh Bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak. Aya pangeran eueuh leungeunnan, aya nu sirahan jeung aya nu eueuh sirahan, eta nu eueuh aya pangeran semped. Tuh. Cing teangan cenah nu neungeulanna saha? Kapanggih Ibrahim. kepenatnya Maneh cenah nu neungeulan pangeran aing? Itu meureun cenah tuh patung nu panggedena. Geuning itu panakolna ngagantung. Manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan. Tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh. Atuh naha maknya mamake disembah. cek Nabi Ibrahim nya Make disembah atuh cenah. Walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk. kana poncaka gebruskeun Pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh dituna Nabi Ibrahim ti handap diduruk jehur. moal teu garing namalin Pan pangeran tidinya nurunkeun pitulung Jibril. Ini bejaan tu Ibrahim. Nyingkah kitu eta seuneu geus deukeut. Allah. Ibrahim. Geura nyingkah eta seuneu geus deukeut. Ceuk Ibrahim teh. Seuneu nah we cenah tong panas. eta Nabi Ibrahim teh Jibril ini deui ka itu. Ya Allah. Seuneu we cenah tong panas saur Ibrahim. Turun wahyu dirinya.
yanar kuni barda wassalaman Allah Ibrahim. Hei cenah tiis yeun kasalamatan ke Ibrahim. Suluh beak Ibrahim mah tina lebu leumpang we kieu. Deh kadayang dange merukan. Palai kitu palai. Alah ya tuan. Pek lamun mung teurak diduruk teungelan patung ti ayeuna. Oh, patung nu di imah teh. Ai patung teh ngajentul. Eueuh gadag. Ai nyatu beuki Pangabutuh gede. pangabutuh gede tapi kedul. Pek-prek teu sia. Ganti berenjak kudaekan. Nya aya kedul pek-prek, aya haroream pek-prek. Aya benci ka batur pek-prek. Genti ku nyaahan, ku ulasan, ku asihan, silih asa, silih asu, silih Asih. tuh didinya moal panas gara pek. Buah kabakar. Aya batur beunghar, alhamdulillah ya Allah, batur geus kabeuli mobil, abdi nu rek tumpakna. Moal panas. Mau makan dulu. Batur meuli sawah, alhamdulillah abdi nu rek minum maculna. Ai teu kedua mah. Moal kaduruk hate teh moal Benar. kahartos. Kartos oh eta. Itu ngaji mah. Beres takang ilmu. Genah kana hate. Di istri herang panon menjak itu pernah diruk temu. Komitmen moralna batur maju, alhamdulillah usahana maju. Sugan mah nitah ka urang. Aya meureun tatanggana nu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe. Deuh bagja. Bagja. Aya dipikang ewa. Ilmu mah ti mana we heuh? Oh, laras kang. Ceuk aing oge. Di pada urang. Ah, ngigal heula sagedeung. Oh, sok disalin heula tuh. Ayo gagal balik.